hayang ni banda satia mewareg bagi rasa anjen nu narima waktu akan kedal cinta setulusna saikhlasna penting harita nah disumputkeun nah disumputan nah tarasono nah taranea nah disumputkeun nah disumputan geuning aya beja taluk dijodohkeun keungan eta kumaha bisa kitu. Nu balaka cenahnya tiba heula hayang ni banda satia mewareg bagi rasa anjen nu narima waktu akan kedal cinta setulusna saikhlasna penting harita nah disumputkeun nah disumputan nah tarasono
sawarga dunya ibu kota ngajejewet budak gelis ngora nu ngimpi hirup ngawang-ngawang hayang gancang jadi bentang mencrang modal nekat pohong hitung tempat matuh dahar jeung baju sabun sampo wedak lipstik salon taksi matak miris tayanu gratis sagala mayar sagala kudu dibayar sawatara anjeun di ibu kota nyorangan budak jalan lempeng silih siku jeung balueng disiksa lapar jeung keeng tigebrus batin malawe jadi bentang sinetron tepayu jadi foto model tepayu jadi pragawati tepayu muru gancang benghar jadi gula batu pamanis kurilapna dunya nyata ngalolongkeun matana hirup dinu poek mongkleng pinuh kapalsuan kurilapna dunya nyata ngalolongkeun matana hirup ngalalakon jadi bentang teu sinaran Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan bro di juru para hiangan bro di panto ngalayah di tengah imah nyademah ribah subur subur makmur kerta kerta raharja pantes lamun
geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahyangan brodi juru parahyangan brodi pantol ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna
di puruan ulin pinu kabagjaan sempal guyon gogonjakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang dede keislaman rumpaka keakhiratan wirahma kasalamatan di pesantren Cipasung nakelek gunung galunggung muka jalan ngemprai hurung ngarah lengkah tebingung di pesantren Cipasung nakelek gunung galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jaga tegaduhung di pesantren Cipasung nakelek gunung galunggung obat welas silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di puruan ulin pinu kabagjaan sempal guyon gogonjakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang dede keislaman rumpaka keakhiratan wirahma kasalamatan di pesantren Cipasung nakelek gunung galunggung muka jalan ngemprai hurung ngarah lengkah tebingung di pesantren Cipasung nakelek gunung galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jaga tegaduhung di pesantren Cipasung nakelek gunung galunggung muka jalan ngemprai hurung
Anggap ayah nekat sekali dinamakannya aku Martini, padahal aku ini lelaki tulen. Nama Martini membuat repot, teman sekolah memanggil Tince, dan aku jengkel bercampur marah. Emangnya aku tanyakan pada ayahku, apa sebab namaku Martini? Jawab ayah, nanti pasti engkau paham anakku. Kemana-mana menanggung malu gara-gara namaku Martini. Aku benci tapi tak berdaya, sungguh mati. Kini aku menjadi dewasa dan tampangku brewok lagi serem. Sayang namaku tetap Martini, merek minuman. Aku ingin mengganti namaku apa sajalah selain Martini, misalnya Sabri atau Abdullah bin Anu. Keadaanku makin terjepit, semua orang mengejek aku. Kata mereka aku adalah bencong, azegile. Merasa diri dihina orang, terpaksa aku layangkan tinju. Ku pukul orang yang hina aku itu biar tahu dia. Terjadi saling pukul memukul, musuhku cabut sebuah celurit, disambar aku kena leherku lantas berdarah. Ku berjuang merebut celurit, ku pakai lagi menyerang dia, dan dia mati terkapar di tanah. Masya Allah. Polisi lantas menangkap aku, dimasukkan aku ke dalam sel, menunggu keputusan sang jaksa dari Kejari. Di dalam sidang hakim memvonis penjara selama 15 tahun berdasar KUHP 339. Ayahku datang menjenguk aku, dia tertawa bangga sekali, katanya hebat, memuji aku. Pada ayahku, aku tanyakan pada ayahku, aku tanyakan pada ayahku. Ku tanyakan pada ayahku, apa sebabnya merasa bangga? Jawabnya, kini engkau benar-benar paham anakku. Ayah ini gila ya. Menurut ayah, inilah buktinya anak lelaki bernama Martini ternyata bisa juga jadi jantan tulen, bisa membunuh